subrek tong poho lonceng na dulur tong hilap jalmi pelit kuburana sempit. Kumahannya bos, mana onek umur nggak sekolah, gawe hente, utang kalah nggak seloba, liar deh kah? Oke kudu liar atau, ya kudu diusahakan lah. Yang beres urusan, yang beres hutang mah kudu usaha, lain cukup ngalamun hungkul, teh. Aing ngomong-ngomong umur mah dak, teu nyaho. Aik nu ngora, aik nu kolot. Pan rezeki mangas aya nu ngatur teh ku Gusti Allah kitu. Justru eta cenah orang isukan paeh manten bos. Rek mayar hutang kumaha coba. Tapi kela bos. Lamun urang paeh isukan ge alus oge bos. Nah, bos. Ge duit anu meret keur tahlilan bayarkeun hutangnya. Goblok sih lamun aya nu mere, lamun eueuh kumaha? Lamun anu ngalayan, lamun eueuh kumaha? Hirup sia ngadoreksakeun wae batur, kan rek meratikeun sia. Geus cukup rokib ati deui nu nyatet ka gorengan urang mah, di dinya mah ulah mamawa ka gorengan urang. Atuh yang kitu, leuleuh heula faktana kos kumaha? Kahirupan sia teh nyusahkeun wae batur. Tiba heula oge. Sugan we, aya nu nulungan urang. Geus paeh nulungan teh. Sugan atuh kolot si bos. Kolot aing teh geus eueuh. Aya ge bapak kawin deui. Ayeuna teh hirup di mana jeung pamajikanna nu ngora. Nah aing nu rek curhat kalah si bos nu curhat aing mah. Lieur deh kah. Aing ge pusing teu mikiran hirup tong ning sia. Hirup aing ge burak-rakan. Ngomong-ngomong si Acong ke mana nya? Ari sia teh nyaho. Si Acong kan balik ka lemburna. Kumaha sia mah jadi bos teh? Teu nyaho anak buah ka mana-kamanana. Adat ka aing mah teu bebeja. Si Acong kamari balik, kolot naraga kana sumur. Teu pira nying seringkeun leho nepi ka muragna eta. Kolot lu sih ngomong kesok tanya si Acong susul ka lemburna teu percaya mah. Menjauh ting nyusul ka lemburna teh. Gablek ongkos aing boro-boro jang nyusul manehna aing. Udah ge ngomong na mereka dieu deui si Acong teh. Mereka dieu da moal lila cenah di lemburna ge. Emang aya kabar geus ya? Aya atuh. Boga HP teh sia. Boga ngan teu boga kuota. Mas ya mah. Jual we HP-na beulikeun pulsa. Power sekalian. Loba aing mah duit mah. Kan aing mah keur ngumpulkeun jang kawin. Moal kawin. Jeung si Neneng. Neneng mana? Siap pira aku tinggal si Neneng goblok. Neng entut. Lain Neneng bohai siapa tinggal. Bujurna gede. Ina. Unang bro ina. Aing resep nu pada ge. Aing lamun nu pamanehna teh. Aing lamun nu pamanehna teh asa hayang ibak wae. Kunaon? Reudang we bawaan teh aing nu pamanehna teh. Sia mah ngeres wae otakna. Lain ngeres teh. Sia mah ge ku aing caritakeun. Aing baheula. Naon sia mau ngaran si Neneng? Aek saingan lain jeung aing. Goblok teh ruas. Goblok ieu jelema karek diomongkeun ku aing bieu teh panjang umurna. Padu wae sia ngomong. Lengkahan heula mayat aing. Aing can pae ge sia ku aing geus dilengkahan. Ya. Si goblok ngawanianan ngalengkahan aing. Nya hos yang ngomong-ngomong si Neneng. Si Neneng teh bebeb aing. Bebeb sia di mana? Tanyakeun ke si Neneng. Neng, kamu lebih sayang sama siapa? Si eta mah. Keur andeng duh maraneh. Nyaho si Neneng mah nu urang. Ngan urang teh bebeja we jarempe ka maraneh. Ya mah si Neneng. Aduh. Geus ku urang. Nan eta Oh, budak. kamelang di mana-mana. Ge ari anak buah menurut ka bos, cek bos jang bos enggeus. Ngawaro. Geus, saena mah daripada diuk beduaan kitu ngendogan henteu mending milu jeung aing hayu.
Kemana ya teh? Hayu pokona mah milu be aing aya beja pokona mah. Daripada didinya bae dia. Ayo. Nge. Hayu geus mending milu jeung aing. Kamana atuh Hayu, teh? pokona mah, daripada di Piduiteun teh. Hayu lah geus tong loba. Aing ngarep duitan mah hayu. Semangat aing mantog ayo. Piduiteun. Piduiteun. Aduh suka aing nyelap euy. Terek diajak ke mana atuh? Kira ka mana sih ngajakan ka mana? Diuk lagi. Diuk bae di dieu. Rek naon? Cenah aya piduiteun. Aing nanya. Naon? Aing siapa ruasa teu? Satu aing mah. Wah, Puasa tuh era teh. bener. Era ku kolot. Puasa teu. Puasa aing. Aing lapar euy. Kuat. Goblok sih arek ngajak teu cereugnya. Aing mung. Kedung deui ge magrib teh teu karasa waktu teh. Embung aing mah. Kayak dicarekan ku emak jeung ku apa. Aing mah kieu-kieu ge panan anak emak jeung apa. Puasa mah aing dicarekan. Bukan orang aya bakal dicarekan lamun teu puasa. Geus atuh puasa. Tong teu puasa atuh dosa Aing mah mending balik daripada teu puasa mah. Naon aing diajakan teu bener ulin gitu. Ngararewa nges. Tuh aing mah udah digeplakan wae ulin oge kumaha sih. Anjing. Siapa mending kana balik. Lebay. Udah aing mah dari sentakan wae dicamokan wae aing udah balik ke mung. Bejakeun sa sama aing. Awas ya. Mending udag bos. Mending udag. Daripada bebeja ka kolot. Nah, rujit engke. Ayo mending Ayo udag lah. Oh, bener. Aing mau dicarekan wae ulin goblok majid mah. Emang naon. Carekan wae, bentakan wae aing teh. Emang motor cayaan rem nama peguru. Cuman jalan doang butut. Kieu gore rusak. Itu saya itu peguru. Tabrak aing teh. Saya aing teh. Ayo, siap, sok. Siap ke mana deh? Ayo, Arek ke mana Pak Guru? Milu aing ieu. Eta tinggal batu poe. Ada yang tanggung jawab ah. Iya aing ge komo. Jelas ya teh. Itu tinggal bawa. Eta teh anak jelema lain anak kucing. Anjing, kamaran aja lo mate. Form aing disentakan, balik lah ditabrak, tuh dihudangkeun tuh narulungan ka aing teh. Masih jelema teh. Ponu ngartikeun pisan ka aing mu goblok teh. Para dik, para dik, aing, adik ah. Tak gede dia. Oh, tak kecil nge. Teh angkan heula. Karunya sia. Aduh, sia yuk. Kira. Nge. Ayo. Woi. Oh lah. Sadar apa nih? Udang. Asli gue bawa dah. Ya. Urang bawa ka mana ya? Ka bengkong heuh. Urang sunatan deui. Arek. Keluar Can baliknya. Kade-kade ka mana heula eta jelema? Teu nyaho nya. Aduh, keur ceurik aing lamun bawa. Oh nge. Rujit engke manehna. Sieun teh di kebon keneh apa di mana ya? Ya, ka mana nya budaknya nya?
Coba orang yang di Cibalungan sugan air di sini. Ya. Bancet, eureun bancet geus. Eta tembok atuh lu aing mau asup bancet. Oh. Hirup kakak di geus teh. Udah kene sia. Hah? Ih, geus berat ku dosa sia teh. Awas. Urang mau asup. Hah? Ayo adukeun lah sekalian sia. Dia peupeus nya. Hah? Adukeun. Ayo. Sia. Hah. Urang. Hah.